Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, sim kuring topik Faturrahman, menuju aya di Padepokan Seni Bumi Ageng, di Kampung Perandongan, Desa Pagarsari, Kecamatan Pagar Ageng. Itu menuju aya di Balong Bumi Ageng itu. Sok dianggo nguseup itu. Tah ieu saung pangusupanana. Ieu rumah makan PLO tah di paliluhurna jantan. Anu nguseup tiasa pesen tuangeun. Itu sabudeureun di kuriling ku Serang. Itu nuju ngangler ya. Nuju ngangler. Tuh poli ditu eta pasir gowong sok dianggo terbang layang gantole. Tuh di lemur masih kene curcor cai teh. Masih kene seueur cai. Walungan, solokan. Tah ieu lapak balong kanggo ngurek teh. Itu panggung tuh. Kanggo salami 3 jam pamilon ngurek. Wah, di dia aya musik. Aya musik, aya hiburan gitu kan. Poli dieu ieu lapak-lapak tos dipasihan nomor, sa urang pamilon kabagean 3 meter. Tuh ieu masih kene masang keramik. Margi kan nu jaroget di ditu tuh, nu jaroget teh. Di lapak itu pek jaroget gitu kan. Tuh. Di ka ditu tuh. Di ka ditu. Ieu teh aya 67 pamilon anu enjing bade tandang teh. Ayeuna urang ningali persiapan panata caragara di Pusat Budaya Pagar Ageng, margi enjing upacara mitembeyan atanapi upacara pembukaan teh bade dilaksanakeun di Pusat Budaya Pagar Ageng. Ayeuna hayu urang sasarengan ka Pusat Budaya Pagar Ageng. Kuring nuju aya di Komplek Pusat Budaya Pagar Ageng. Anu dinten Sabtu 2 mingguan deui kaping 28 Januari tahun 2022 bakal diresmikeun ku Pak Gubernur Jawa Barat. Gajuk ka dieu urang ningalinya, ieu teh gedung utama dua lantai. Alhamdulillah kantun beberes lah tuh. Yo gedung sakitu agrengna. Tah ieu mangga tinggal di kaluhur geura. Tinggal di kaluhur. Tah ieu teh lantai 2na kanggo kegiatan-kegiatan diskusi atanapi workshop, atanapi pelatihan. Anu aya patalina sareng kegiatan keagamaan sareng kebudayaan. Tah eta lantai 2na tah ieu aya sababaraha rohang. Aya sababaraha rohang. Ieu kanggo perpustakaan itu tinggal di kalebet. Kalau perpustakaan ge aya ribuan buku nu patali sareng kebudayaan, keagamaan bakal dipajang di pabukon. Kalebet 6.000 judul buku hibah ti kulawarga Profesor Yudhistira Garna. Tah ieu zaman tuh ieu zaman umum seueur ieu zaman sakieu
Kanggo istri mah. Zaman kanggo istri tah ieu di selatan ya. Mohon. Tah ieu kanggo pameget. Zaman kanggo pameget. Mohon. Tah ieu zaman kopi IP ya. Zaman kopi IP ya. Ah, ya, kopi IP jam mana ya? Kopi IP di Pengger Dapur. Beli seniman di daerah lapar, daya tedaun. Tadi dia ya, biasa masak. Dia masak. Tuh, dia tiasa itu, tiasa ditoong tuh. Ayo amfiteater. Maka kapal dia. Itu gedung utama. Ieu aya ruangan kapal dia kalau display, kanggo pameran. Ayo Mang Sule tah. Namanya ngajar SMP Al Husni. Tuh. Cacan di beresan nih teh. Cacan di beresan. Tuh jauh ngading-ding itu tuh gedung. Lantai 2 na. Jajan sanaos cacan diresmikeun. Minggon kamari kaping 8 Januari. Pangarsa Wakil Gubernur Jawa Barat Pak UU Rujana Ulum. Kadieu ngayakeun kegiatan gebiar musabakoh taenjing kaping 16 Januari. Bedaya lomba ngurek Piala Gubernur Jawa Barat nu katilu. Taya pelanggaran aja. Pelanggaran lomba ngurek Bumi Ageng 3 Piala Gubernur Jawa Barat. Enjing tah. Janten sadayana aya aturanna tah ieu ye. Juara kahiji Piala Gubernur Jabar. Yang pengajian teh piagam motor Honda Beat tahun 2016. Ya, nuka 2 atau 4 juta, nuka 3 2 juta. Jajan sanaos dina syariatna ngurek teh mung ukur tetongengan dina balong gitu kan. Tapi bae kurang dikemas, eta mangrupi hiji tarekah kanggo mulasara ngamumule sareng ngamuliakeun tradisi lokal. Mari ke dieu tuh. Abah Budi Rianto tuh nuju netobahan jalan itu kanggo ieu kanggo melak benur teh benih lubang sareng huripan. Janten ke kanggo di bade maca sajak Gencerang Ciranca. Tah mergi teh. Itu solokan Ciranca tuh agung cainanya payun Pak Budi. Itu kawitan ti Ciwalen di kol-kol tuh. Di huruna teh di Kampung Cibunar. Tah janten upami, itu Kang Godi tuh. Tujuh latihan poka, Kang Godi tuh. Enjing anu bade maca sajak Gencerang Ciranca. Tuh. Terus dipasang sajak Kang Godi. Gencerang Ciranca 2 kiri kanan. Kenca katuhu. Tah kadang Kang Godi nuju latihan poka. Itu paiik, enjing teh berdagang topi. Margi di UPI mah topina karitu. Eta terap kanggo kendang penca. Jantan tadi kusipu disebutkan syariatna mung totongengan dina balong. Namun di satu eta urang teh kan melaku uripan, micinta lingkungan, micinta budaya, jaga budaya. Lamun urang tos micinta budaya sareng lingkungan otomatis orang bakal dicinta agama sedang ngajaga akidah. Ieu tah. Anjing kanggo pameran. Nu dagang urek, nu dagang topi, nu dagang eupan. Di dieu tempatna ieu. Kade eupanna ulah di dalaharnya. Barudak bisi. Eupan kanggo naon? Kanggo ngurek. Tingali para wargi di mana atuh anu amfiteater anu di Pengkerna latar alam ya. Tuh. Tangkal jame, tangkal kalapa, tangkal haur,
tangkal awi, tangkal kawung tuh kawung. Aya kadu. Eta mah tah tangkal listrik tah, tangkal listrik tuh. Eta nu katingali tah. Eta rumah makan PLO tah. Tah. Tuh sedia pepes lubang cenah. Hiji-hijina rumah makan anu nyayogikeun Pais Lubang. Pais Lubang PLO teh. Kahiji aya di Komplek Bumi Ageng di Desa Balananjer. Kampung Balananjer, Desa Pagersari, Kecamatan Pager Ageng, nu kadua di Bandung. Jalan Setiabudi 22 genep. Lubang aya wae. Diprosenkeun, dibekukeun. Itah enjing di ieu. Mi tembeyan muka lomba ngurek teh. Kade ngurek totongengan di tamakan balong namun kurang dipernakeun jajan hiji kegiatan anu daria. Nu bae ulah aneh tuh. Aya 5 perguruan tinggi anu ngadeudeul ieu. Lomba ngurek teh aya ti Unisba. Ngatur nuhun ka pangarsa Profesor Edi Setiadi, Rektor Unisba, anu perantos ngadeudeul ieu kagiatan. Pak Edi teh rancangan sakelas zaman di SMA. Nu kadua ti UPI, ti Universitas Pendidikan Indonesia. Rektor UPI teh kantos sasarengan sebisami alumni asrama IKIP Bandung. Uninus masihan rupi-rupi hadiah. Aya 10 paket Godi Bag di Uninus. Itu tuh Institut Agama Islam Darussalam. Rektor nanti pun alo. Ieu tah IAILM Latifah Mubarokiah. Parektorna garasan Sobat Simkuring Kang Asep Salahuddin. Budayawan anu produktif berat. Disperkim tah kada ieu. Disperkim masihan TV kanggo rejagan. Door prize bahasa Inggris sama jadi sudah mah rejagan jadi kejutan lah gitu kan. 32 in. Aya rejagan beli masihan TV ditolak ku Simkuring sain. Atuh nonton ageun kieu sain mah tuh. Ti Disperkim ti alumni WMBS. Eta WMBS singkatan Wisma Mahasiswa Bumi Siliwangi jajan Asrama Putra Kapungkur lah. Jajan di atas Asrama Putra teh seueur alumni-alumnina ayeuna parantos jajan Jami, Cumarita. Aya Pak Tamrin teh kan mantan Kakanwil Pendidikan Jawa Barat. Aya Profesor Fuad Abdul Hamid, eta alumni WMBS. Aya Profesor Rahmat Wahab, 2 kali jantan Rektor UNJ. Aya Profesor Dedi Mulyasana, kantor jantan Rektor Uninus. Aya Profesor itu Rahmat Nur Sasongko di Universitas Bengkulu pokona. Seueur guru besar, seueur doktor anu ageng midulina karena kagiatan-kagiatan kebudayaan kalebet di Pager Ageng. Ta enjing teh aya lopi-lopi door prize di alumni asrama WMBS. Kahiji kulkas yeuh. Di asrama teh nya. Di alumni asrama teh aya kulkas, kompor gas, dispenser, Magicom, rice cooker. Jajan hatur nuhun Kang Memet, Kang Agus Haryadi, Kang Irfan, Kang Guspian, Kang seueuran kamari dinten mingon kamari ka Bumi Ageng. Masihan kagegelan eta bantosan teh dipeserkeun ku panitia karena barang-barang kanggo door prize. Itu tuh CIJ teh BPR anu mekar pisan di Pakidulan Tasik mah Cipatujah, tapi ini tuh seueur cabang-cabangna kalebet aya di Rancah, aya di Kawali, mugi-mugi di Pager Ageng dibangun, diadegeun kantor cabang CIJ
supados gampil kasbon nembut artos. Di Separpora ya ngadedel pisan. Di Separpora Kabupaten Tasik malih ieu kagiatan lomba ngurek teh parantos diunggah di Instagram di Separpora. Umajak ke masyarakat kanggo nonton dinten enjing. Di warung nasi pengkolan eta sobat simkuring sakelas. Pak Andi Sobandi atur nuhun. Ieu Sekolah Tinggi Musik Bandung. Kang Buki Wikagu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Rakanan Niki Astria ti lomba ngurek kahiji oge aja mah. Teu oleh masihan bantosan. Ieu ti rancangan Pak Kokong nu gaduh perpustakaan di Jalan Kopo Bandung. Almasum Grup anu unggah-unggah lomba ngurek masihan bantosan cai Almasum. Oke ka seueur lah anu ngabantos ieu teh. Aya Pak Yod Mintaraga wakil urang di Provinsi Jawa Barat. Aya Pak Arif Arseha wakil urang di DPRD Kabupaten Tasik. Aya Eri Purwanto sami DPRD. Tapi aya anggota DPRD di wongkon urang anu kusimpuring di dongkapan ka bumina nyebatkeun abdi mah sambung doa we. Seueur doa mah di dieu mah sanes doa. Bantosan kanggo kagiatan ieu margi. Ieu teh kagiatan ngurek teh tiasa ningkatkeun ekonomi rakyat. Ayeuna Jepang di sataun peryoge lubang teh 150.000 ton. Benurna di lubang teh 600 juta sakilona. Di Tasik di urang Walungan Ciulan, Citandu, Ciwalen, Cikidang. Seueur lubang-lubang teh. Aya grup Facebook di Tasikmalaya, anggotana teh 37.000 tukang ngurek teh. Ta enjing sebagian eta anggota bade tanang dina lomba ngurek Bumi Ageng 3 67 pamilon enjing nu bade ngiring tandang teh. Sanes mungkul di Jawa Barat. Aya ti Pekanbaru, aya ti Jambi, aya ti Padang, di Tangerang sareng di kota-kota nu sanesna. Kanggo di bade digorowokeun eta Gencang Ciranca. Tok. Tah. Buat galing Cikahuripan, buat panjang Kaciwalen, ngayuk urip kelemut, alpan, sabari gesan, di Pager Agung. Cikahuripan, Cikahirupan, dulu mungsur Ciwalen. Kolontorna nya kebat jadi Ciranca, Solokan, nuhaat nagurat lemah, nunganggit leledok sawah, kasaksen panen mucekil, di dieu, di bala nanjeu. Sakitu wae rupina kumargi masih kene dicobi-cobi, mohon pantena eta cekson, upami dina ieu mah. Mohon cekson teh geuningan. Cingjang eta gedean jang ya aduh sebelona ripuh ya kirang bas basna gedean sakitu lah rupina aku pikir oke gitu para warga ya jajan kanggo di mung setengah na baca sajak teh enjing tamat tambah jajan mangga ka warga Pager Ageng atau napi wewengkon sanesna enjing sarumping di Pusat Budaya Pager Ageng, margi door prize mah tanapi hadiah renjagan mah sadaya nu sumping bakal kenging. Engke di undi buah urang enjing kabiruyungan manggul kulkas, buah enjing urang kabiruyungan ngajingjing TV sanu terang. Matak hayu urang deudeuh ieu kegiatan lomba ngurek ku sadayana mudah-mudahan kapayun mah teh ku jarum coklat. Urang teu kedah ngemutan di waragan ka itu ka dieu. Hatur nuhun. Jangan hiraukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.